baheula mah kasep keneh atuh. Wah, baheula mah aing keur ngora mah diudag-udag wae awewe. Oh, erek naon, Kang? Nu nagih. Segala lu bogo. Alah. Diudag-udag wae awewe baheula mah aing teh. Oh, Kang. Anu minta tanggung jawab. Alah, ampun. Eta ninga tukang ngalok Mang Eye. Mang Eye. Oh, mending geus kolot pisan deuleu. Teu karasa umur geus ninggalkeun dunia hitam. Tapi sorana mah masih keneh peungkeur. Peungkeur, Kang. Oh, sin alok dewek ade di Rosida geus da geus kolot. Geus dalag-dalig deug di lempang oge. Panon. Geus loba nu maot panayagan ge euy. Nuntutan Kang geuning. Ait. Akep, Bani, tukang rebab. Ojai. Ewon. Ojai. Ade Karsya. Maraya mah acan Kang. Aduh. Iya padadang Junaedi sumping ka kiri harja teh wah make jaket tentara. Wah rab rib. Make jeung mawa tahu segala. Oh jeung lontongna. Jeung cengek. Ame murah beureun nya. Alah ampun. Lain cenah rek nyuratan masa ieu teh cenah jeung nyuratan budak we oge ngagusaran wayahna cenah Mang Cepot ngejerak heuing teh da geus kolot. Geus kolot bener Kakang. Geus haroream dina duit leutik kitu kitu. Biasana geus 100 teh kaluhur atuh. Oh wayahna cenah ieu mah sakali ieu mah teh naon cenah. Oh atuh cenah da kitu ning. Genggerong urang buah dua teh di kos nu ambak ngomong teh. Heuras geuan Kang. Atuh cenah naon atuh cenah lah kurang hampir sekali deui lah. Oh kan itu nama moal cenah. Wae paling. Semoga tuh sih ya bari sakalian mah ngaliwat gitu da puguh rek ka Brebes isukna nya cenah tuh. Isuk teh ka Brebes jauh Akang make beurang. Banjar Harjo nya. Jalan ke Cibingbir. Lemur kowek ke cuma nya. Sebut Jawa kowek. Lemur daerah tukang bakso. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur mah ngawayang. Surep Toto Pitono hanengi Kang Kaiko Adi Dosa Purwo. Raden Naryo Brotoseno Mrojol Mrokononon. Lor Morosot Dosol Nolo. Halo. Pada diurang mah kuah. Ciri khas Jawa Barat. Surep data pitana hanengi Kang Kaika di Dasapurwa. Iya bahasa Eka marang sewiji Adi newi Purwa wiwitan dah murwa baheula. Ayeuna mah ngahamur-hamur waktu teh kituan nya. Ngamur-ngamur waktu bari. Ulah aja mau ngadengekeun kitu. Ayeuna mah rajoan teh sikina we nu karari. Suganti ini ti imah teh euy engke penting engke euy. Aya hiburan murwa. Wayang we. Wayang goreng. Urang ngadengekeun sungsang. Atawa saur Padede Amung teh begini nya. Makan. Ngaya mangaya pangalokan ke nya. Kembang sungsang dinang kunang botak rawis waya sorye cuman orang Bandungan nasariot pawayangan di dalam bade ngawitan ngahaluang ngabusung Pak Agus Wilianto ayahnya nyuhun calon wabuk tak sumohon padadang wengi ieu dihibur ieu sanes mengukur ngahibur murang kali sepitan gusaran
tapi bebas ditonton ngahibur warga masyarakat sabudureunana anu ti tebih na ti caketna sok sanajan urang dina sajeroning hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus da tadi ge pan hirup teh bodo-bodo acan ieu nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabeban teu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah teu etang-etang kula misonten-sonten tamih ngalamun heuh urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa di negara nya tak kitu urang ngadoa mudah-mudahan ieu urang kali nu disepitan cing jadi jalmi anu soleh amin cing milik rezeki nu jauh junuk nu anggang datang nu caket gara ka kore amin atuh ieu urang kali nu digusaran cing janten istri anu solihah amin nya lares padadang nu kagungan maksad tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda digentos ku rahmat pitulung Allah amin tak kitu tanaga leuseum urang penting ieu teh euy tanaga loyo atuh Kang urang mah padahal nu di imah mah hees tibra ngunangan ladang aing teh hees teh narima duit teh sungguh bari jeung jarang digarap we buat teh bulukan ya kan digarap tapi alhamdulillah ladang cecileuweungan di lembur batur teh imah gedong mobil loba sawah lega perumahan akang mau lamun dipake sombong mun dipake asep tong sombong sia ulah sombong geus didudut mah deuleu eta roh balik hubung sia teh kari jadi bangke ku pamajikan ku anak teh diusir teu dibenerkeun hees di imah secara tidak langsung diusir bapak silahkan untuk pergi selamanya cek anak cek pemajikan goodbye papa aing di ruang mah cungjung nama saliwat menyari hati eta gedong menang hasil cecileuweungan aing ngadon dipake hees ku maru can mobil kan ku kitu teh mau nyari hate nya saliwat mending podaran heula ti ayeuna pemajikan itu abeh teh nyari hate mah balikeun kumaha ya Kang lamun pamajikan leuwih ti heula paeh muran aing pasti kawin deui benar itu tuh pan hiji-hiji tawa bareng yang dipaehan mah bikeun Kang abeh teh nyari hate bareng bisa wah ulah eta mah hukum alam syaratna masih licekek hukum alam Kang namanya tah kitu euy Kang da ulin di dunya teh ulin teh beda ti sare kumaha sakarejep banyak kerjep ker we ngan ai paeh mah kerjet gitu paeh mah kerjet ai jaring tina sare mah korejat ai paeh mah kerjet beda saeutik korejat jeung kerjet nya Kang ditinggalkeun kabeh oge moal aya nu dibawa daya nu matak ayeuna keur hirup kieu gedean kahadean jeung urang mana we jeung saha wae nya sing lobaan silaturahim sabab loba dulur loba rejeki alhamdulillah gedekeun silaturahim aing ngaran-ngaran digedekeun silaturahim mami cinta kana silaturahim mah cenah bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin bener mudah-mudahan atuh urang kasuh ieu wengi teh urang diange ajang silaturahim sumuhun itu cing parajang Yuswa sadayana arageung miliknya urang dieu bener sing balaleunghar urang dieu wah puguh we ai baleunghar mah nureun narangap wayang ge teu ku akang keturunan akang saha we dalang nama da ayeuna mah geus loba petetan loba ayeuna mah nayaga oge ayeuna mah nu nako gamelan teh geus barudak anu ti alam wae tapi anu ti akademis anu ngaliwatan pendidikan sumuhun nya urang mau formal pendidikan formal tacep lili pan waduh mereka lili bener
pas ngarebabna oge ngeunaheun si goreng ilmu jadi nu ngadatangkeun teh ilmu makanya loba keneh udah gente ilmu teh naon ilmu naon ada loba sinen ayeuna ieu dosen tukang rebab dosen hiji deui brimo macak aing mah kudu mahal ge kitu da mayarna aing mahal teh dosen unggul benar sinen dia 4 juta bandrol tarik teuing da gitu atuh da aya ilmu teh bibit duit tadang uang da kudu kagantian bayangkeun aing kudu mayar Lili Suparli 20.000 tah sapocing wah satahun teh teureun apa mayar Ibu Nunung 2.500 aduh beli gede mayar Mang Eye bayar Mang Eye sing sabaraha sia sabaraha gede 15.000 teh alah ibu sinen Ibu Nunung teh eta teh naon Kang si Bangbung Hideung depan ieu julukanna berarti baheula ge aya julukan sinen mah bener ti baheula aya si Bangbung Hideung si Kerak si Cangkurileung si Toed si Layung si Gereulung wah si Mata Roda urukan si Mata Hiji si Saberawit si Ranca si Jangkrik ai disebut si Ranca teh susu na badag susu boleh sapi paras panggung teh kitu tah udah lu aduh ampun aya si Peut si Bungsu si Peut sok udut si Balon kakak kadenge aya si Balon Pamane silai kakak kadenge gitu aya si Balon dina seni na beh dieu atuh si Laja aya nah kumari bayat si Laja sinen dilani si Laja nya kumaha teh ngawayang buah dua baheula macan kieu can rekep imah jarang kene cuk celok baheula ai panggung baheula merapet jeung juru imah jeung golodog da teu make pangeras abeh kadenge ngurung hajat matak parieu dalang baheula ai barang gejerak ngadalang gretek teh hujan teu eureun-eureun ngari rinci nu lalajo saurang-urang acan keur mah hujan anjing rageg perbutulang keur mah hujan dalangna teu rame keur mah hujan dalangna teu rame ai sinen tengah peuting hayang kiih meureun hanteu rek ku catrik catrik bagianana zaman ecin kulantaran eueuh nu lalajo nya kapipir nu hajat kabeneran dipipirna teh di tukang teh kebon porosotkeun calana jero singsatkeun samping joget kucing ogo lempeng pisan karena boros laja bayangkeun geus beak siki teh kitu ane aduh udah korsea geus teh nuhun ja ngawakilan salaki aing alah ampun tadinya dilani si Laja teh dirinya riwayatna teh riwayatna teh wah si Kuntung aya nah lain kumaha riwayatna si Kuntung riwayatna si Kuntung riwayatna si Kuntung ai sinen teh tinggalkeun ari teh terus tuluy megat beca iya megat beca ke terminal terus tuluy naik bus da wayangna teh di Tomo ai geus kitu naik bus di Bandung teh di teh Cicaheum baheula bus
turun di Tomo di Tomo teh geus ngariung panayagan sadaya dahar heula tuluy ngawayang berang peuh peuting tamat we tah dilani we si kuntung bae para bawa nah ya sangkut paut jeung kuntung da eueuh teuing teh nyamuk ceuk ge nocok-nocokin mana juragan ya cing karasya aku dewek bola bisa ditampi ke tukang surabi dek ya bisa harita dewek bisa dibatalkan dibodohkan kawin ke tukang surabi cek nepi ka ngarak-ngarakeun mana di loteng ya nepi kaki kumaha geus ieu anu jadi salah bandorna we nepi ka kieu kudu ka saha dewek nanyakeun kudu ka saha nya dewek minta tulung leuh geus kieu ing atuh kayanya bijiekeun jang jawokan teh oeng-oeng teh kayaknya ya mah jang jawokan bid'ah teh leuh naon bid'ah teh bid'ah teh pinarakaeun teh nepi ka kitu nya sakumaha jelema jago kabejakeun Gatot Kaca teh naon tengeuna Braja Musti Brajai Kalpa Lamatan Denta Wisesa Sabta Pangrungu Bajing Ngiring Tapak Nengala Aisyah teh sedih napa dunungan kieu ari ku cinta malemah ya kan sia mah can ngalaman di nyeri aing mah geus sabaraha kali di nyeri teh geus kana aing di nyeri batur teh ho eta we nepi ka sanajan sakumaha jago oge geuning ku birahi mah kudu riat mah eleh cinta mabukan sakitu macak ja oge tong borong make jeung heuh bangsa dewek anu leutik ka raja ai kapanggih beger teh sieun ku majikan mah mah geus sieun geus sabaraha poe nepi ka ayeuna neangan teh urang saminggu urang leuwih bener sastra jinggar sa uluh naon saha teh sahanya eret bunuran mah atuh nah eta sia cucungi teh Gusti Batara alhamdulillah dawana aya eta pituluh aya deuleu itu pitulung deui sugane jeung sugane Gusti Batara nulungan kana ieu kaprihatinan aya jigana jalan kaluarna ieu kada urang oge teu bisa mutuskeun ieu teh aya eta teh teu maot juragan teh teu empesan kene empesan kene kapiuhan unggul ulah kaget pot kejadian naon asta jingan nepi ka kieu ya leuh sadaya-daya ya atuh geus bapak geus ujug panjenengan nuhun tepot cageut ya hibar abdi mah sih mun ieu we juragan Gatot Kaca sih nuhun atuh geus lila kaula teh teu papanggih nuhun lain geus lami agana ge kacamasihan kami satu ayat terus sareng saha kaula wae ngahaturkeun semah baktos pohonyok panjenengan Gusti Batara nuhun da wala diuk kumaha ieu juragan Anom lan menakan kejadian diuk Lusi lan paingan dupi basa giri hartina gunung Lusi cacing paingannya tak tersangka sarabuk samarang jamu kaula lumampah ti nagara Duarwati teh ngadak-ngadak pot make jeung hayang jalan luhur udah kitu we pangijan urang
barang ninggal kaula ti luhur kahanap aya maneh paungku-ungku duaan nu matak eta ikat tong digenti ciri itu teh ciri khas kan ciri khas abdi udah sanos digentos udah tegaduh kang ngegentosna ulah nya kapaksa we ieu kene Orang sekaling lap sekalian pakai kopiah ngewe sakalieun ngangge kopiah haji ge pada ngageungeureukkeun abdi teh pajarkeun teh cenah iraha ti Arabna kitu eta teh gitu kulan abdi memborora hayang seuri ieu we sedih ninggal nu aya mah kulan ka Gusti Batara anu langkung uninga kangge jalan kaluarna we kudu puguh heula hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab sumuh sumuhun ieu pangna Gatot Kaca kapiuhan di Gunung Batu teh kunaon sugan maneh nyaho sok atuh kanyaa uningakeun aya alusna mah kusi lain ku aka supaya leuwih jentre sae kumawi ulah langkung ti payunna abdi teh hapunten tina sagala rupiah kalepatan abdi kadua perkawisna di lemur abdi teh aya teh sing gagal panen gagal panen abdi teh teu kaala pare teh naon sababna da teu nyawa saya sini nyusurikeun we ka aing cicing ladan aing nyawa mah teu gagal atuh kitu gulan pot lan maneh kaula dek nanyakeun naon Gatot Kaca sababna nyaritakeun soal panen soal kajadian di lembur pindah da ceuk aing oge teh siha ari berhuk beda-beda teuing si teh da dewek mah teu nyambung sok nya nah kabina-bina teuing punten atuh kapengkerannya Kakang Prabu linggih ieu orea linggih masih mah watekna kitu kana heureuy apaan aing mah tisos naon sos teh wakil ti Jawa Barat aing teh heujing pada ngadukung ku sarerea oh miluan eta teh naon teh api si pelawak teh heuh di TPI Yule oh syukur atuh kumaha salaresna mah kieu kulan samingon anu parantos kalangkung kasumpingan tamu ka Madukara teh ka Madukara sumuhun ka Gusti Pangaulaan ka Arjuna saha residorna maksudna mah juragan Anom teh kedah dibatalkeun margi saurna teh teu pantes ayeuna juragan Bima sareng juragan Arjuna bebesanan kumaha lamun Pondok Jodo budak teh lamun Pondok Jodo leuheung lamun Pondok Jodo panjang baraya kumaha lamun Pondok Jodo panjang papasiaan kitu saurdorna teh tah leres kitu nu ka kuping ku abdi teh salajengna mah cicing heula po cicing mana mah cicing anu gagal panen mah cicing heula nu gagal panen mah cicing laras jelaran pangaulaan Gusti Arjuna teh kapangaruhan kulan ku kasauran residorna nya dibatalkeun ne bade nikahna neng pergiwa ka juragan Gatot Kaca teh dibatalkeun sumuh perantawisan serat miwarang patih daerah katampi ku juragan Anom atuh puguh kaburnya abdi teh tidinya teh nuturkeun duit ka ayeuna saminggu abdi leleuweungan teh milarian ieu da katinggal ti handap ka luhur teh kulan pasti Nyi Roro teh kalebah dieu pasti di dieu
acan kararaban abdi teh saminggu teh saaya-aya we saja jalan Bogor cau sareng cecenet ajeun abdi menak sungo ge teras di pais di leuweung sabot kacai bari dijahit teh aya ka mana ku sia tadi hakat ku si dawa heuh pan abdi oge itu kulan jadi dumeh pangna ngabatakeun teh dumeh Arjuna nampi panglamar ti Astina putrana Suyudana Mandrakomara teh geuning malihan tah dinten ayeuna seserahanana teh saha teh ti Astina teh ka Madukara eta sumuhun sehingga tun nyuhunkeun eta we kulanah nyuhunkeun jalan kaluarna supados kaitu beres ka dieu beres kumaha carana nyangakeun da moal patos-patos salira janten Gusti Batara upami teu disarengan kurasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan geus mun nurulung da si eta teh patos wah teu kitu Gatot Kaca ieu Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar mudah-mudahan kengeng kabul maha agung laksana nu maha kawasa diijabah sapaneja cepot dawala abdi bantuan ngadoa meredih dina ati sanubari sae lan saudara kanya meureun sok nyat sileng sok nyatetkeun ini ngadoa sasiereun sabunyereun ade ka sok pohoan leuh waras tumakaning jati tumakaning waras saluya Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar cager tuning lilir yang merbang lilir yang merbangun hayang ngimpen sareng ngalinuran bergiwana kami gantani abdi mesanes bergiwa hampir aing dicelepot gan semah kapihatun nuhun agan salamet aduh cepot nah satemeh ngade turkeun agan melang abdi jadi kumaha atuh ngan maneh wungkul anu nuturkeun abdi we anu bela teh teu aya deui sasaha teu aya sasaha deui ulan anu bela ka agan teh abdi mah dibelaan teu neda nyaan agan teh saminggu teu neda nya teuing cepot aduh kitu ulan ai si dawala si eta mah kalah ngaleos eueuh kahayang si eueuh belana eueuh kanyaha kitu cek abdi oge abdi teh pahlawan ieu teh agat cingnya ka pahlawan lamun kitu carana kaula dik nanyakeun ka maneh jadi bener eta teh paman Arjuna teh geus nampi di panglamar ti Astina muhun agan moal disupu salinungkeun ku abdi mah nya abdi teh agan teh sanasib sareng abdi abdi nepi ka kieu teh kotok bongkok ieu naon cing nepi ka ngajublek nepi ka ayeuna teh alatan abdi teh dikapungkur dibatalkeun dibodokeun soal naon jual meuli sawah teh tuluy ini ampun tobat wah sadaya-daya wah langkung paos kana naon pihak kajadian wa ampun angtosna oge panginten parantos uninga kajadian putra Dinawala atrapi ti Astra Jingga wa ampun wa ampun wa Gatot Kaca kaula hidup anak king anak papanting
Jemplek goblok jemplek. Ayo mandi dong Zakari. Naon sabab wa nepi ka model kitu. Wa teh nya kahidep Raden Gatot Subroto, Gatot Kaca. Wa tong heureuy wa henteu. Wa ngarasa regreg ngarasa pageuh. Cing inget. Gatot Kaca teh notogeun maneh kana batu. Nepi ka ngamasing pati itu makaning perlaya di alas wanawasa di alas batu. Naon sababna? Gatot Kaca notogeun maneh teh akibat gagal panen. Kunaon ku hidup ngadon dibikeun kadon dipake meuli jaket. Butuh wa eta beas raskin beras keur pakir miskin bet dibikeun sawareh kunaon Aisyah bangsat cing nyaah kanu leutik sia teh goblok cing jarariet masyarakat leutik teh kurang ajar kana sia teh betul gitu henteu sia teh dina mangsa Gatot Kaca bade miang yen netelakeun saha anu bisa meunangkeun pergiwa tina leungeun bangsatna aya eta anu bakal ngajodoh ka pergiwa teu bisa ulah ngapolon ka mah Aryuna maksudna pokokna mamang mah da teu neangan teu milarian naon teu neangan pergiwa anak incu kabeh anak buah ti nagara asina ulah aya anu neangan naon sababna da moal panggih atuh naon pangna moal panggih pergiwa urut kabogohna Gatot Kaca nu nyokot Gatot Kaca, nununa Gatot Kaca, nu nyokot di Gatot Kaca, dek bisa panggih kumaha dalin manukna mang urang dia. Pantes 2 poe oge mangga emut. Anu penting mah ayeuna marek ngawinkeun budak teh mandra komara sok buru-buru ka jagra rapalan ah. Ayeuna kadar Gatot Kaca cenah dina heueuh nah nuhun kudu kitu jeung dulur mah. Manya jeung dulur gitu-gitu acan mah. Nah lamun ayeuna Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara boga anak paman eueuh da cicing kitu. Anggar kudu neangan. Kapan tadi geningan dina sate asana bade miang milarian teh salira teh parantos sapuh yen upami teh mah ieu sae mara diluyuan ku salira malihan dugi ka disaluyuanana saha anu tiasa meunangkeun pergiwa eta anu bakal jadi jodohna mangkukna teh leres teu bisa sapuk teh mangkukna da ayeuna mah ngawinkeun budak Juragan Anom Gatot Kaca abdi sareng Sidawala tiluan ka mana ka nagara Ujung Maruta yakin dina hate maneh nu maling teh urang nagara Ujung Maruta abdi mah mungkuh nuturkeun Juragan Anom margi Juragan Anom teh ngagunakeun ilmu panemu jampe pamakena saurna teh cenah kedah ngidul saur paranormal teh efek teh rasulan ai mentok ka lautan kulan anu jejeritan sing goreng nen pergiwa nu dipaksa ku raja nagara Ujung Maruta saha ngaranna eta raja teh ngaranna raja teh eta teh Lodra Jenggala buta ulah nu malingna teh eta raja Lodra Jenggala saneh nu malingna marayina saha kumaha benar sumuhun bulan hasil bulan mundur Pak saya duh nah saya kata teh kurang aja sih mengadu Pak mun asal tamat totong gitu huluna
punten saksi euy nya mangkaning jadi saksi mah berat deuleu nya puntennya kapanggeran atuh ahna mah jeung punten sia goblok sok jadi diuk biasa lagi tara sia kaing dawala abdi di mana maneh salila 2 poe parantos milarian ieu putrina dunungan kulan nen pergiwa jeung saha maneh ini abdi pun lanceuk sareng juragan Anom Gatot Kaca kamana kapali kidul efek teh kulan di leuweung teh aya nu jejeritan sing horeng katinggalna mah leuweung pek teh nagara teh geuning nagara naon nagara jurig saha rajana Prabu Lodra Jenggala sumuhun nu malingna eta sanes adina saha Arya Kuma benang parantos kengeng naon sajabati eta pikeun mageuhan ieu kayakinan supaya ulah dugi ka kajadian ngawur da sirahna ge dibantun sirah naon sirah raja kulanda Allah oko pikiran pati seret sumaderan banting binantingan kange bukti we ieu mah naon sirah buta dibantun mana punten elana nya punten tah ieu ulan naon satade gugu ka dieu apaan kange saksi kange bukti ulan paman kumbayana kumaha ieu sirah butana sumuhun dawala abdi yakin ieu rajana bawa deh ka itu lu nyapekeun pisan ieu hulu hulu besa kalian goblok sia menikah nu geuleuh ka aing teh lain kawas deui izin aswata mah mun udah kitu geuning ke engke deui sia goblok ah teu wani mun sia mah lain kawas nu garelo we urang dieu nya Gatot Kaca kaulan mana saja bati eta ieu seratna cika mangga gua segala negara teh mangga aos ku salira kasepuhan aos cikan yang bertanda tangan di bawah ini saya Prabu Lodra Jenggala Raja Negara Ujung Maruta tertanda Lodra Jenggala kumaha paman kinten-kintenna naha ieu Gatot Kaca teh ngarang atarapi kumaha di kolingan kapasidik pengakuan Gatot Kaca Astra Jingga jeung Dawala sami kitu nya sarua da menang badami sarua da menang badami atuh menang sutradara teh pake skenario tadina mun Aswatama mah dijieun saksina ta ieu percaya mang si Dawala si Cepot tadi bere rokok sabungkus kita ngomong gitu daekeun nu matak mang teu percaya ayeuna aya surat kerajaan atuh da nyieun kitu dina jero 2 poe pira kumaha jeung teu bisa nyieun duit bisa komo nyieun kitu patut tong boro masuk nu kitu masukkeun huntu geus palalintar ulah lalawara kapan eta sidik sirah buta persanten yang atas sirah buta percaya nu kitu mun sirah buta da lain sirah kereta api di mana-mana nu kitu mah sanes eta maksana teh Raja Ujung Maruta nya ngarang ya masyarakat Pringgandani teh lolobana teh buta 80% masyarakat Pringgandani teh buta ayeuna ieu Dewi Arimi pikeun ngajaga kahormatan nu jadi anak korbankeun anu dibui ge diteuk-teuk beheungna apa di negara Pringgandani teh meureun aya buta residipis di paehan eta meureun banyak paman make mahkota kerajaan menyieun babari nya nu kitu mah tong moro nyeun mahkota ka panjeun ka page bisa heun da moal anggeus 2 poe nyieun mah paman apa daya nu geus aya stok ceuk mah oge nginyeum teh tukang tari
Piramah kuta. Aduh. Ayeuna mah atuh saya taroskeun ka pergiwana. Nyai pergiwa. Kaula nun Tadi. Sadaya-daya kaula nun aya naon Kangjeng Rama. Wa dek naroskeun. Atrapi saya taros ku Rai. Nyai teh ti mana? Kaula nun aya nu ngiwati patamanan kaula nun denawa kakasina teh Arya Kumba-kumba. Tuh, percanten. Pangna dipaok ku kumba-kumba teh Cenah Nyai teh bade ditikahkeun ka rajaana anu kakasih Lodra Jenggala. Nyai salamet dikersakeun sumping Kang Gatotkaca asal jingga sareng dawala. Didinya perang campuh kaula nun. Nyai tiasa salamet tiasa wangsune ka dieu. Kitu geuning paman persanten. Percaya da pergi wate di badamian kudu ngomong kitu. Keke naon sababna? Gerak ke. Jadi kadia geulis. Nyai pergi wa di antara dua lalaki Tamandra Komara jeung Gatotkaca kasaha nu bogoh? Nah, bak jeung kasar nu bogoh da ti kapungkur ge kaula mah bak pisalakeun kaula mah Kang Gatotkaca. Kadangu anger kadangu. Nah, gede eta ciri nama budak teh bogoh dadak Gatotkaca. Kadangu henteu. Dalam teu bogoh mah pasti moal ngomong kitu. Ieu budak teh di badamian piraku 2 poe teu apal atulah nyeun kata-kata kitu. Ekol, jengkol aya usumna na ekol mah eueuh. Sok lah. Daya. Nepi ka mana yang bicara jeung Mang Hanyo? Sok dek ngonang pengacara di mana aya nyo? Kumaha pami paman urang saemara deui we atuh. Saemara kumaha? Saemara deui paman. Saemarana urang gelutkeun Gatotkaca jeung Mandrakomara. Saha anu menang tina eta oko begalan pati antara Gatotkaca jeung Mandrakomara? Mun teh mah Gatotkaca menang gelut. Gatotkaca nu bakal nikah. Upami Mandrakomara tiasa ngalehkeun Gatotkaca, Mandrakomara nu bakal nikah. Jadi sok trung. Tanya heula Gatotkaca. Gatotkaca, Ulah. bogoh ka pergiwa. Bogoh wa. Wani gelut Sareng saha? Mandrakomara. Wantun. Taros eta. Kasep bogoh henteu ka pergiwa. Bogoh eyang bener timalan alus. Wani oko begalan pati sareng saha jeung Gatotkaca henteu. Kumaha upami diwakilkeun ka Aswatama nepi ka saha bae? Gatotkaca nampi upami teh mah ti nagara astina diwakilkeun ka saha bae. Mangga siap. Mangga paman, siap. Aswatama. Ulun. Wani gelut Sareng saha jeung Gatotkaca naon masalahna? Wakil. Ngabelaan anak raja, ngabelaan kehormatan negara. Sanes negara atau anak raja Nya, ana da lain doma kaula teh. Maka jeung diadu-adukeun ari amanah naonan teh. Lamun doma pantes diadukeun. Ai putra mah Aswatama tong kitu mah. Angger Citrayuda. Ulan. Wani gelut Wani jeung saha? Berit Jeung Gatotkaca. Alim. Lamun alim gelut sadayana, kumaha upami urang wangsul we atuh? Mangga Hayaya boro-boro balik. Tutur balik. Alhamdulillah. Nah, hari raji. Sadaya-daya. Rame euy. Aduh. Ampun boro aing geus siap nya, aing geus siap. Lamun gelut teh mah juragan Gatotkaca jeung Mandrakomara aing merek ngajak dorna we lah. Heeh. Alungkeun ka Batam we aing. Sugane Kang Sopian di ditu narima dorna. Lah, apunten era ka Batara. Ayeuna mah atuh anu mrestu we mangga wartosan aceuk arimi Gatotkaca wayahna tuang ibu wartosan urang rengsekeun pindah hidup tina alam lalagasan kana alam rimitan jang
tulusnya teh hapun kasadayana kaum dangu sadayana da puguh di acara di TPI mah puguh terbatas ieu mah pagelaran padat namina ieu mah nepangan we TPI tetep jaya margi TPI ngagelarkeun seni tradisi mungsa kitu we hapunten tina sagala rupiah kalepatan nepangan kasadayana etang-etang nyangakeun panglayad anu teu damang sing enggak damangna nya kanu susah enggak buru-buru bunga nya kanu rugi buru-buru untung nya sakitu rupina ti akang saparakan cagiri harja tilu pamungkasna tadepi ka bendeng jeung batur tina urusan dunya nepi ka jadi hijaban hijab kumaha bakal jadi pipining manehna pikeun mulang ka asalna teh moal sampurna deui cenah parabut susu teh parabut susu bakal cicing di alam marakayangan ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa bakal gentayangan daek sering jadi gentayangan jadi uka-uka amit-amit teh ieu teu hararayang teuing aing hanya tak kitu. Jadi si horeng pangih dewek jeung keagungan Allah anu aya di dieu nya teh hirup cicing tatangkalan. Tapi eta manfaat di mana geus kemangan jeung buahan. Bang bara nyeuseub kemangna tina kakemangan tina sari-sarina nepi ka euteup ngising dina tatangkalan anu sejen. Jadi weh kadaka leuwih endah. Jadi kemang kadaka anu cicing di tangkal batur tapi eta tangkal batur teu amekeun ka cicingan eta ku kemang kadaka malah bakal leuwih endah jadi hiasan ieu sapanjang dewek apruk-aprukan di leuweung ilmu nepi ka pabalatak ieu mudah-mudahan we engke ka anak-anak urang anu bakal datang ke kapayuncing micinta kana alam wanadri geuning aya di leuweung teh urang teh euy sasatna beuki deukeut ka Allah tuluy dicai di lauk nyaring ta eta hirup nyaring teh di sato ngap eninya ngap sato hirup nyaring teh hirup nyaring ta anu bakal bisa nyampurnakeun kana sagala papasoalan kitu oge mun bisa deui nyaeta makhluk anu dimulyakeun ku Allah nyaeta manusia ai manusia kancikan hirup naon eta kan ai manusia teh kancikan hirup naon tadi dinya mah aya ancikan teh hirup eling hirup eling kana asalna eling kana pamungkasna kana akhir eling ka Gustina cinta kana lemah caina nyaah ka sasama hirup eta disebut eling trek pikir ku sileing. Tapi kapan rata-rata ieu mah nu ngaruksak dunya teh jelema apa nu teu eling anu teu cinta jeung teu nyaah anu teu cinta jeung teu nyaah teu siwelasan ti asihan teh silih asa silih asu silih asina teh geus leungit tobat heuh nya ceuk aing oge nu macak hayu urang ini dan mulai ayo mana masih sararea Hoplanan lagu naon ari akang pantes lamun dina model kieu laguna teh jangkrik jangkrik bari ngarajangkrik sajajalan urang mah da salaku manusia nyaeta anu disebut hirup eling eta bener eling nya eling kana purwa daksina urwa marang wiwitan daksina wakasan bari maju kan hiji kan ayo
pasarnya lampa nafsu mata kadoho badananu katempuhan diri anu kacing ciri diri anu kacing ciri eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam tilawang ningaka jalan gening sanes deui saha pijal maeunan nu daek mah ieu kageleng roda sadangkeun ayeuna urang teh kagiles ku roda alam kagiles ku roda era globalisasi Sumohon paburu-buru harta lain ulah dudunya tapi hirup kudu balan dunia akhirat nya tuh saimah ngaranna ya bener iya tayana urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset kudunya aja bakal diperbudak kudunya walah dipake babu kudunya teh petak hirup ulah kakonengan teuing malah pangandikana Gusti nu kagungan urang nalika ngobrol jeung dunya dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran is pugu bisa bukan bisa ngomong dunya teh hei dunya dawuhan pangeran teh hei dunya gerak perbudak kumaneh eta manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya astagfirullahaladzim wah eta merupakan marukuma laras Pak jadi hei dunya gerak perbudak kumaneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami gitu merukan teh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi pilih sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh diperlukan dewasa teh di dieu kadewasaan ulah bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh tah eta ulah ilu we budak dan geus kolot teh bakal dianting dengan asa teh karana rencana urang jadi si horeng dunya mah saliwat tir caina daun tales atuh saliwat da urang teh asa teh ti akhirat ya bohong jelema ngaku urang Kuningan urang Cirebon urang Bandung urang Pasawahan padahal kitu teh saasa jeung sabaka penghuni aslina mah akhirat uluh tapi nah teu sok kada-kada keung nya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh muringkak rasana sabab naon teh berat kadunya teh deng-deng ting kadunya lamun urang berat ka akhirat tah salah deui da kudu bae atuh serba salah hirup teh jadi ulah bulating ka akhirat ulah saimbang dah balan imbangkeun balan kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh kudut lara gitu
jadi loba pangabutuh di dunia teh jang si lain salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sok cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna cenah ropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea hoerunas anpauhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea kitu eta jadi jawab ku leungeun ti ayeuna cenah ngocomalan ulah sina ka mana ieu mah engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun loba kahadean da sok itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh na eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang nya dola we berokan teh si horeng euy saliwat tapi abdi mah hayang nyaho baheula da teu inget abdi teh baheula teh tah teu inget naon baheula basa bapak keur bujang emak keur lanjang tak abdi aya di mana aduh ngajaroan nah sia ngajaroan pertanyaan teh kudu dijawab nya mah kolot ulah kolotok anu ngagante dina beuheung munding disebut teh kolot-kolot kabeh teu lieur heug bejakeun wah kayaknya inget si laing baheula waktu bapak ilaing keur bujang inung ilaing keur lanjang eta henteu bener henteu teu inget henteu bener heug ku aing dek diingetan cing tah baheula basa inung keur lanjang bapak keur bujang si laing nyeta duka di mana teh tah keur duka di mana si laing harita hayang dahar henteu cing lapan henteu hayang inung henteu hayang kadunya henteu mung henteu teu inget sia teh pangna dijawab oge pangna eta geuning inget pangna dijawab jeung wakang pangna ngajawab ingat sia teh teh bukan teh awi ngaramat bukan teh genahnya alah di seri harang panon hari kamu kolot atuh kan nah ai gubrak kadunya sia loba kahayang loba kamu ai memeh baheula teu hayang teu mung sedengkeun ari hayang jeung mung nafsu teh cekolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa kituna mandeuleu dan nu bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lampasi lain nu bakal ngarawat diri Allahu Akbar na boro takara ina mah sujud ka kolot caangan di nuhun beh asa dicangan merhatena teh caangan ina mana sugan moal baung wae geus kitu alah euy moal baung wae geus kitu mah meureun akara buburisatan beureun si akang meureun ngarulang layang tak kitu ja nuhun Pak jadi atuh si horengnya Pak ulah cek urang teh di mana aya nu beda teh mun beda paham teh urang teh ulah nepi ka jadi pasea ulah berak-berak malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikreus sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa Allah eta beres ulah cekcok pada beda warna nya nya Pak di mana beda paham teh ulah cekcok ulah parasea aya nu ngabedakeun saha Allah nah apa saya beda warna atuh meuni oh danya malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka nah sarua cilaka itu cilaka tong boro make jeung pagawean ngaran we sok sa Jawa Barat ngaranna Udin WKB Udin da lieur sia sok
Ya, hesenean oh aya nu nanya teh beureun ka mana Din hor itu Udin teh si Udin nyunatan anakna si Udin nanggap dalang Udin wah nya cilaka Pak lieur ka cenah ge sinena teh Udin Udin Rukmini urang Saya beda. Semua panggil alamat teh. Buat panggil Udin Hayati. Jadi ku beda-beda teh sok samungkeun. Batur mah beda nu nyieun ban, nu nyieun pelek, nyieun baut, nu nyieun oli, nu nyieun baut, nu nyieun mur. Naon deui? Nyieun kaca. Hijikeun. Jadi mobil. Eta. Jadi mah ngabentuk. Alah, nah teu jelema nya mulai jauh parasea we naonan. Naonan nya eta teu mikir nya kan. Nuhun Pak, ngagebray abdi saeutik demi saeutik. Oh, aya nyai-nyai tah. Aya nyai-nyai lumayan. Petak eureun main layangan teh. Si lain boga unek-unek naon da wala? Sok Sok sia ulah baeud wae ka nya. Itu pagadagan teh baketut. Aya kahayang teh sok ngomong. Awas anu bingung. Bade amak. Hayang teh. Sok, lanyungcung wae kayaknya naon. Sok, curahkeun hate. Dan nu kudu amak mah aing ka sia. Geuleuh nipu ka aing. Nipu naon Akang? Oh, dewe keur susah gara ditawaran duit 100 juta. Cenah. Naon? Ah, cenah hayang boga duit, sikeng hayang. Naon cenah? Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun bueuk. Hiji bueuk teh cenah 100 juta. Amuing. Baru neneangan aing menang genep. Belaan teu hees. Bueuk teh. Aing geus aya geus ngagunuk bueukna. Cicak si teh wala bueuk teh geus aya. Heuh teh dadar bueukna anu sipit. Ini ambek aing. Goblok ya. Gimana bueuk sipit goblok? Beda jak Cina. Bayangkeun ku sia jauh. Lain anas teu hees kan bueuk Di Cina oge aing. Di Cina film Cina. Anger bueuk mau bolotot goblok nu sipit. Lamun Cina saripin. Kieu abdi mah Pak. Naon jang? Meula ge si mata roda anger barele. Sok palata kayaknya naon dari mana teh. Punten kapengkeran ieu Kakang Prabu. Ih Adinda Prabu. Wah, linggih Adinda. di Paria. Mau di jalanan. Di jalanan si eta mah wah beuki we. Naon nilai? Sok rek naroskeun naon? Hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha? Eta pertanyaan teh. Ah, gelo siapa pertanyaan teh? Sarana ngapaleun. Kapan sia nu milihna ge? Oh, saha? Nu milihna ge Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh. Prabu Dharma Kusuma begitu. Eta nya? Heuh. Usaha dipilihna. Ku rakyat ku urang. Rakyat ku sararea. Di hiji negara di rajaan ku hiji raja aya republik presiden aya hartina republik teh kembali aya publik umum umum sararea nya jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Nah itu sesebeuna manu di luhur aya rakyat salangsara. Ai bucitreun di luhur wungkul. Ai rakyat berga. Emut ku bapa. Ai rakyat ngawakilkeun ka para dewa. Para dewa. Naon orientasina dewa? Empangna hadang jadi dewa. Acek silaing. Nya orientasina ceuk bapa udaganana dek jadi medium ngawakilan rakyat. Gitu. Tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan. Kana kadudukan gitu teh. Nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan nepi ka tega ngahalalkeun kana sangrupa cara.
kuring salaku rakyat dek ngagugat enak ka dewa. Wah, sia teh lalawara teuing. Nu lalawara mah kalong, heesna ngagantung. Kuring mah henteu. Teh nanti teh. Wawanianan teuing. Goblok naon sia teh? Kuring rek ngagugat dewa nu teh. Ijazah kitu boga. Senjata ge sia teh boga naon sia teh jadi makar. Lalawara teuing. Karep teh leuwih teh karep teh. Ulah kitu sia ngomong teh leuwih. Bisa pajakan di harewasan ke kuaing. Aing ketempuhan. Jadi aing ketempuhan butut amung. Paung. Amung mah buntutan tuh. Amung mana? Amung mandi rajan. Ketempuhan butut maung. Si lain dek ngagugat. Mun ceuk palsapah karuhun ti lemur naon teh bisa negara hurip rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum. wallah ai hartina talaga teh pusat nya pusat saya pancuran teh loba nu menet nya loba nu menetan teh jadi ngocorna teh lain ka rakyat ieu teh nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji pangwangunan oge babari runtuh 5 tahun sedangkeun eta teh duit rakyat aspal kudu 10 jadi genep naon teh pemborongna tah eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula nya bener ayeuna manehna geus jadi meureun kuring nu menta wajar akan kepentingan umum adil dikamanakeun menta keadilan kuring mah nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa boborot detik nah anu korupsi miliaran 4 tahun nganu kur sababaraha bulan bari dibuin age digeunakeun bisa kabur ongkoh dek dikamanakeun di negara teh dek dikumahakeun rakyat teh bisa rek dibawa ka mana rakyat teh kitu kan aduh aya anak mah tong ulang tong hariwa aya anak mah aya kabeh olah eling olah bisa naon sia teh boga naon dawala ulah lalawara euy motor ge meunang anyuk boga naon atuh kita boleh pokal sarapanat boleh naon sia teh boga naon sia teh boga naon tapi kudu demokratis jeung Pancasilais eta cara dilindungi naon sabab bakal dilindungi ku undang-undang alah cek aing oge moal meunang jang mah da teu gablek duit aingna nu leutik mah moal meunang mah sing bener oge tah ieu kuring marek digugat teh ieu hukum nepi ka duit loba dijual meulikeun kana duit Pak nya dibulat beulit hukum aya aturan tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa ieu asa teu ngartina eta teu ngartina teh supremasi hukum teh ka mana ieu can kejahatan birokrasi can kejahatan administrasi wah rupa-rupa kejahatan Pak lingkaran setan ieu teu kudu ku SPJ ulah leuwih teuing dawala istighfar urang mah jelema leutik dawala bisi kumaha moal aya meunang jelema leutik sia nu bodoh pendek benang dikatai astagfirullahaladzim donya goreng heula heula mana sia aing jeung sia kadunya heula di dinya berarti aing lajeng sopan seutik etika pake euy pake etika euy ade goreng lanceuk ade goreng oge ieu teh dewe teh lanceuk ulah bodoh sia kabobodo teh nya kasamaran tingali deui loba ka usap korod ya Kang loba ka usap korod sia teh anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan sing manunggal tapi kunaon nepi ka dipisah-pisah digunuk-gunuk digeblek-geblek bangsa aing tapi heueuh amakna teh golongan-golongan para golongan beda hal parahu anu kaituna lain karena Allah tapi karena parahu nya oh bener kan nyiksa di mana aya gempa bumi kawas nu heueuh sembako satruk
sumbangan tapi dina tongong truk bandera partai ngelebet barican waktuna rekerna losya ibadah teh rekerna partai musyrik sia Allah lah eling salah tapi ambekna da halis lagi nyingsat maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa yang usap beungeut yang istighfar ulah labora yang ngasup ka sawah istighfar jang na kuring boga dosa naon maling gedah henteu dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra gitu mana bener Bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna jablay dicangan bangsat dicangan tukang korupsi dicangan nu iman dicangan aya panon poe arah atau beri cacak panon poe komo nu kagunganana nah mimpi negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraana wallah aya wae sistem pemilu loba kasieun loba karempan nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan ulah nu sieunan teh kitu sieun ku jurig lain ku pocong sieun ku pocong lain sieun naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu anggeus gedongna sieun teu boga mobil mewah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara la eling la kumaha lamun anu newak sia teh meungpeung lineuk aing tewak sok panena loba laborati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk lamun aing diduruk loba keneh kai nyieun deui aing benar tapi aya di lingkar jati aya kasieun mah teh loba Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga eueuh jang ulah labora kang mun nya kitu deuleuh dewek moal bisa nyarek piraku dewek kudu gelut jeung silaing ulah euy heup teu naon tapi urang teh ngabogaan kode etik jang kudu boga etika urang mah birokrasi kudu nyalur kan kudu bener boga budaya eta urang teh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban maksudna silain KRT heula KRW heula ajen teh jang oh nya murokan teh sarua pemerintah tage warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum dah tuh dina Quran teh jang kudu nete ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna bener kudu titiri kang kudu nete teraje oh nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk-curuk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta marapah gedang ngan lamun dunungan teu ngidinan ulah silaing wayahna sabab naon sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang pan teu lucu geus bentrok pamimpin jeung rakyat teu lucu lamun silaing bentrok mau picontoheun teh oh jadi ti bapa mah parantos aya heuh sae abdi bade wawartos kadunungan Pak eta ge saya idin teh kalau teh mah wayahna milua najis sieun ceuk itu teh beureun sia dina beureun cepot nu nitahna tah dengekeun moal teh diseng bayangkeun ku silaing moal teh disengor akang atuh eling sia teh doa ulah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate urang saya aya di oh salah kitu teh cing aya gunana keur balarea detik burih kitu teh tingali bener sok wae kang eta lah
lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Nya, janda-janda muda, mari dong. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu, keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Adinya wae sia teh